cakak. Hade euy, hade. Di hiji lembur anu rada galelo, para pedagang sebelah orang anu kasewa ku tibum. Maranehana akhirna dihukum ku tibum teh. Hukumanna nyaeta kudu ngasupkeun daganganna kana jero bujur. Aya tukang suuk. Goak, tukang suukna goak. Beda suukna diasupkeun kana bujurna. Tuluy tukang bonteng goak, bontengna diasupkeun kana liang bujurna. Aya barang giliran tukang salak, bes atuh ku petugas teh diasupkeun salak kana liang bujurna. Kelakah ngabarakata karita keneh. Petugas bingung jeung bengong. Kunaon ieu tukang salak ku sakti-sakti teuing. Padahal eta tukang salak nempo di seberangna anu geus katewak hiji deui aya tukang duren. Teu kabayang kumanehanana eta salak geus sakitu nyerina. Komo duren nu diasupkeun kana liang bujurna. Cakakah bari geuwat indit bakat ku era.